Iya, saperkara. aya pikersana. Uyut teh kaselangku kasibukan ngeyuk dayeuh ngolah nagara di Karaton Astina mere pepeujeuh kanu jadi incu Duryudana jeung sadudulur sakabeh Lajeng kumaha uyut. beuki nyerelekna waktu asa beuki sono kanu jadi puyuh maklum ari baheula mah saban reret saban lengkah saban matakeun leungeun saban ngusikeun awak teh teu jauh jeung jadi buyut Dawuh timalan. tara jauh ari ayeuna kaselangku mudik mah kaselangku liburan jeung sajabana uyut teh sangat sono anu taya hingana nah hidup teh betah di pesantren Dawuh timalan. betah Tah waulanu. neusu da sidik pesantren ieu mah salian deukeut jeung keagamaan teh deukeut oge jeung kabudayaan jeung kasenian sabab antara agama jeung budaya teh teu bisa dipisahkeun kabeh oge beriringan sajalan saarus Dawuh timalan. geus bisa silat geus Parantos. seusu abdi tos tiasa nyinen bulan di dieu teh pesantren kitu sumuhun lebah gandrung na teh rada sesah kitu sok silung wae abdi teu nanya ka maneh mah oh sumuhun atuh hapunten kadua perkara Dawuh timalan. aya hiji kaistimewaan di jero diri hidup aya hiji kaahengan dina nyerep ilmu dina ngolah laku anu tangtu Dawuh timalan. ari biasana mah jelema rek pesantren ka dieu rek ngalap ilmu ka dieu nepi ka asak teh butuh 30 tahun lila malah mah eta oge masih keneh kurang tapi ari hidup mimiti dititipkeun kudur sasana ka dieu teh keur umur 10 tahun ayeuna nincak umur 22 tahun luar biasa tapi parandene umur masih keneh ngora hidup geus bisa ngalap ilmu anu sanyata rada salahkan rapekan gawe anu nyata beurang jeung peuting dijadikeun panggeuing pikeun hirup sangkan eling catrik lan budak saha garaneng tadi aduh hapunten kulan hapunten duka murang kali saha teh ke urang santri di dieu panginten ninggal kakasepan Bambang Dursala muhun asaku aneh gitu mangga lajeng kulan kaistimewaan hidup dina ngolah pikir anu tangtu Dawuh timalan. payus diberi opat jempol ku uyut
sabab umur 22 tahun hidup geus ampir nincak kana asakna ilmu ku yang diwirid ilmu kilat geni atawa ilmu panelengan hidup bisa narimana hartina wadah hidup eta anu aya dina diri teh nyaeta ati jeung pikiran geus bersih sabab dina diri manusia aya 3 titik anu katsida pentingna dina nyorang kahirupan nu kahiji nyaeta hate anu kadua lisan anu katilu nyaeta pikiran emutan di mana hati urang geus bersih pikiran urang positif malah manar kana lisan oge bakal ngedalkeun kecap-kecap teu leupas tina muji nu kagungan eling kanu kagungan ku ngahijina antara titik ati pikiran jeung lisan bakal ngawujud hiji perbuatan anu tangtu anu nincak dina kamanusiaan anu nincak dina rel kahirupan rel keagamaan tungtungna bakal nincak kana rel kaakhiratan tapi sing inget dina ngalap ilmu eueuh nu ngaranna puas eueuh nu ngaranna mahi eueuh nu cukup wadah hidup gede eusian ku rupa-rupa ilmu anu mangfaat pikeun balarea ngan hampura uyut rek mere peupeujeuh ka hidup urusala waulanu kula wayahna eta ilmu jaga eta hate jaga ulah nepi ka mangeran kana hawa nafsu sabab dina katerangan netelakeun yen sing saha wae jelema anu mangeran kana hawa nafsu bakal disasarkeun tina ilmu sok sanajan hidup geus mapak dina kailmuan tapi awas di jero manusia aya nu osok ngaharewosan aya anu mangaruhan eta sing atos-atos sing waspada permana tinggal sing tarapti komodeui hidup cicing di pesantren kudu ngabentuk pikiran pola pikir anu dewasa daya tangkap daya nalar jeung sajabana teh kudu asap jeujehan kudu mikir 2 kali mun bisa mah 1000 kali saacan ngalakukeun saacan ngedalakeun kecap-kecap dina lisan dawuh timalan sabab hidup teh generasi ngora generasi penerus jalan masih kene panjang tincakeun loba kene wayahna hampura rek togmol we ieu mah nitip cu laku lampah ulah jiga bapak maneh ulah jiga uak maneh cu ulah salah lengkah sok sanajan para Kurawa kasebut sakti mandraguna tapi ari salah tincak salah laku lampah mah bakal tigebrus ari salah denge mah bakal tigebrus sabab ilmu anu pangluhurna teh nyaeta ilmu tingkah
ilmu tingkah ilmu tingkah saluhurna ilmu tingkahnya eta ngariksa ngarawat tingkah laku sorangan introspeksi diri ngaranna eta anu leuwih luhur tak kitu ari introspeksi diri mah pan apal urang teh salahna di mana lamun bener ulah muji diri sorangan pan kitu introspeksi diri mah sajero bener aya salah sajero salah aya bener kitu apanan saur saha eta teh mang saur buya eta teh tah kitu nitip eta laku lampah ulah jiga uak maneh bujeng kabatur dalah kadulur sorangan para Pandawa nepi ka dikaniaya tipu budak dihianatan tipu budak dipikangewati leutik di zaman burai insyuh Duryudana Dursasana asa manglebarkeun uyut sok sanajan Kurawa loba tapi kuantitas teu ngajamin anu penting mah nyaeta kualitas sarua jeung ibadah tak perlu loba ibadah ari hate teu ikhlas mah tapi saeutik ibadah ikhlas ridho tina hate bakal manjang bakal balik ka diri sorangan tak kitu sunuhun bulan leres pisan ari ibadah mah ulah didasaran ku kawajiban tapi didasaran ku rasa karumasaan sumuhun ulah jiga ustad ayeuna dengan sok sanajan ustad tapi kitu ngabahas teh bab sedekah ari geus ngabahas bab sedekah ari teh kudu praktek sumuhun ari ibu cenah atawa ari bapa sumping ka dieu naik naon naik apa naik motor udah gak bosan katanya naik motor pengen mobil enggak pengen udah sedekahin aja motornya ai motor disedekahkeun datang ka imah dibanting ku pamajikan atuh da sidik motor teh jang usaha pan di dieu urang teh kudu tinimbang antara hade jeung bener sok sanajan sedekah kaasup ibadah anu hade tapi ari salah tempat mah tetep we geuningan piriweuheun ka dituna teh ngondang picacapekeun ka dituna teh rumah tanggana ge pegat geuningan pasya we ka dituna teh anak teu kaparaban cilaka kitu bener pisan maneh kohar sumuhun hatur nuhun bulan itu nitip uyut kanu jadi buyut ka hidup sabab hidup teh bakal jadi pamimpin sahenteuna pamimpin diri sorangan hature bunuhun uyut sumuhun bulan kadewe nitip pamijanten pamimpin maden kudunya ke masyarakat alit kudunya ka sadaya masyarakat teu mandang golongan rek masyarakat leutik ka senimannya ka para ustad kiai para guru kudunya kudu adil keadilan sosial apana nu kitu teh justice for the world the people of Indonesia lamun ieu bandingan beres bahasa naon eta teh mang bahasa ada ringis gitu tak itu umat ayeuna mah geuningan komo ku ayeuna corona mah seniman hese manggung teh perizinan dimarahalkeun ayeuna mah cing jarerit oknum-oknum teh di mana pasuliweur ayeuna mah geuningan diulinkeun ayeuna mah marukana matak teu aya jelema anu murni teu aya jelema anu sampurna teh kitu apanan sok sanajan kawilang titelna luhur pajabat mah naon mah tapi ari sakali laku lampahna teu nincak kana hate masyarakat mah tetep we teh gebrusningan
tadi dia prayoga kade aden mah pami janten pamimpin nitip mobil aya masyarakat anu kalaparan pek pasihan bisa aya anu prayogi butuh gitu sok pasihan sapertos mah ayeuna nu butuh ayeuna teh cicilan kontrakan mah cicilan motor mah teh nu butuh mangga pasihan ditransfer mangga gitu nah ari mang teh mah kitu we den nitip pokona mah aya namanya komo ayeuna usum corona ningan aduh bantuan sosial teh seueur ti luhur mangan teu dugi kanu hakna rajin dugi teh kitu we geuningan dipotongan ku oknum suluhun dibagi dua dengan anu kade we aden mulah kitu komo aden mah keluaran pasantren paguron luhur kudu manjing akal pikiran rasa perasaan manusia sajati anu tangtu kade nitip eta mang mah kitu sumuhun atur nuhun mang sami-sami aya rokok nah tadi tah kitu wayahna sakali deui sok sanajan uyut ridho ngawiridkeun ilmu tapi ari hate berat mah aya wae sabab di astina teh lalawura teuing eta teh handangna setan bolongkotan dodoja teh aya di dinya hidup dipikara sapu santri di dieu santriwati di dieu eta mah ngan saeutik dodoja kuat keimanan hidup tapi kade anu jadi hewagan sajironing hirup manusia harta tahta wanita harta hidup bakal sasar lamun kadunyaan teuing tahta sarwa jeung kitu bakal tersebut ku ganjel bujur jeung kade hiji deui wanita teu saeutik lalaki anu ngadoreksakeun anak pamajikan pikeun awewe anu anyar kade nitip eta dawuh timalan hatur nuhun ulah pedah hidup boga ilmu luhur sabab ari ilmu teh sifatna mawa agung mawa gede hulu mawa sombong anu temahna bakal poho kana temah wani anu tangtu kade kulan ibarat nama kieu saur bahasa araringis knowledge is power but karakter is more ari hartosna naon ari ilmu teh penting tapi anu penting mah nyaeta karakter akhlak gitu teu sakedik ayeuna bencana alam teh pan dimimitian ku bencana akhlak global warming teh pan kitu ningan kulantaran manusia eta leungeun anu teu tanggung jawab aya leuweung dibabad aya naon teh walungan miceun runtah teh kadinya pan kitu matak ari karuhun baheula mah nunda pepeling teh ngaliwatan mitos kumaha mah marukana ulah asup haleuweung anu aya maung di dinya mah aya nu ngajaga aya makam keramat ulah keluar sareupna aya sanekala pan kitu padahal eta teh carana teh gaya komunikasi konteks tinggi upami tina kailmuan ayeuna mah ari konteks tinggi teh naon mah konteks tinggi teh cara penyampaian anu teu togmol anu henteu to the point alias basa-basi multi tafsir karituna teh lamun aden misalkan teh aya nu naon aya nu nyarekan kumaha ulah diuk di lawang panto
pamali eta teh bisi nongtot bool. Astagfirullahaladzim, nongtot jodoh maksudnya. Sedangkan ari ku logika mah da moal kaudak piraku jodoh. Oh, piraku kawin teu jadi peraanan diuk di lawang pantau atuh. Ta eta teh sabenerna mah multi tafsir eta komunikasi konteks tinggi teh. Padahal karituna teh loba pepelingna teh ulah ngahalangan jajalaneun, ulah ngahalangan jalan batur. Dina kahirupan mah kasuksesan batur teh ulah dihewa ku arurang. Panayeuna mah jelema teh aya batur anu sukses, yol panas tiris we. Tatangga meuli mobil, urang nu ka rumah sakit. Urang nu ngaheapna panas hate mah panas ceuli mah pan kitu eta teh. Kade wayahna ieu mah sanes mapatahan nu kahayam ngojai kameri. Sanes mapatahan nerekel ka tukang goong gitu teh. Sumuhun ieu mah mung kadar kitu timang bakal ieu mah. Kitu. Nuhun mang sami-sami. Cakap we ku sampurna milih sabungkus mah. Waya tungtungna wae situ. Tak kitu bag. Nitip sakali deui nitip ulah jiga bapak maneh. Ulah jiga uak maneh turutan mah tuh para Pandawa. Emang maneh anu 5 turutaneun mah eta Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Jelema soleh, jelema iman, jelema takwa teu leupas kana ibadah anu tangtu. Teu ngadoreksakeun dulur kade turutan mah emang maneh Pandawa. Rek terus terang mah uyuh teh teu ridho ningali incu. Duryodana ayeuna salah diincak. Peperiheun kitu hidup mah ulah kade. Kade nitip. Sedih. Udah apa ke budakna datang ka dieu teh bari dicangcut hunggul harita teh. Datang ka dieu teh ololeho keneh. Ayeuna geus jadi satria gagah pretengtang Aden. Kade nitip sakali deui nitip. Dawuh timalan uyut haturebu nuhun laksa ketika bingahan. Karena pepeling pepeujeun natin janten uyut. Sawangsulna. Sawak imhal wacana salira manaca. Raos. Nira srira piyama. Manusia mandek satengahing obrolan dekat satur lami ayat tatamu nyaeta para Kurawa anu disesepuhan kursi komayana ti Jajar Sokalima kairing Arya Durul Sasana oge Pati Sakuni. Anger Dur Sasana. Paman
anak kaula dursala paman hayang panggih keheula sabar wayahna bocah ari kasepuhan resibis mah aya kitu Eueuh beda ari buya mah hitunganana marukana ceuk mang oge ceuk mang oge ceuk Pak Haji gitu sumuhun malam minggu gitu eueuh henteu hujan henteu eueuh cocok ceuk mang oge kakang tua kumaha adik kumaha dulu salat teh bade dijemput ayeuna ayeuna wayahna ieu ceuk mang oge ieu hitungan anu pas ceuk mang oge oh sumuhun mangga atuh hapunten kulan hapunten saha aya tamu jigana Catri kohar pariksa heula kohar aya saha hilap abdi di piwarang naon tadi teh tingali tamu aya saha astagfirullahaladzim ya Allah hapunten sepuh siapa kamu iya tatamu ti astina aduh ti astina ieu teh nah teu apal ieu teh saha ieu teh eueuh ieu teh dorna komayana ieu teh eueuh nah ieu teh guru besar ti Jajar Sokalima ieu Nur Sasana ieu teh anger tokoh Kurawa ulu jigana ti astina ieu tatamu Nur Sala ayo apa Kanjeng Rama aduh silakan mangatuh kalebet eueuh aya eta kasepuhan resibis mah aya di lebet opieun aya rokok aya kana 10 20 bungkus malik dugi ke 50 bungkus bulan saweran aya teu asan eta mah sumuhun saha nguningakeun tatamu ti astina titah hajro sumuhun mangga kasadayana tatamu ti astina supados lebet buyut dulu salah kadeniti ulah kabawa kusakaba kabacu nuwun ngedateng sani kawi yap dorna dulu sasana hadir kajro
salah ya kali ya. Luhun geus datang. Nur salah Ieu ai. anak Allah Nur salah geus gede beki dia beki jiga bapana kasep ngalepareng koneng ya yang ngaku semah bangabak sama Ya, diterima. Cager awak maneh. nama Anu. ya betah di dia betah betah Ya. paman kania paman tinggali Nur salah geus gede Paham ini. Seneng udangan paringrang berjuang di medan perang Cadung mundur pantrang mulang salaliga salaliga bocah aya ieu teh Raden Nur salah cenah aya eueuh syukur ari aya mah atuh Maharasi aya kitu Maharasi geus aya bener aya eueuh nah aya ku cocok itu man kolot bocah henteu ngageroan we ieu mah Eueuh. Bagia Lorna. Nuhun kasepuhan. Nyi si Mabdi pun komayana nyangakeun semah pangabaktos. Nuhun ya. Ulu. Itu Nur salah. Nur salah paman. Itu Nur salah lebih ka kasep atas. Tahan. Ulah tarik teuing wayahna di pesantren ieu teh kudu bisa menyesuaikan atuh ulah gogorowokan teuing ieu teh di pesantren. Tingali we situasi wayahna isin ku buya ceuk mang oge eueuh. Diuk Lorna. Cager Lorna. Aya hibar semua kieu we ari geus kolot mah kitu. Ari bade olahraga teh teu kiat kitu ayeuna mah kitu we biasa lelempangan ari kapungkur mah ieu teh apanan atlet badminton ieu teh. Kantos lebet timnas eueuh. Ayeuna mah tos teu kiat aduh ampun aduh. warga seni pedalangan antingkan aturan yang kedepan Aladalah. Isim abdi pun disangtuni bagia sangtuni nuhun kulan nyangakeun semah pangabaktos kulan diterima di ulu itu Nur salah geus gede deui budak syukur Eueuh sok. Yuk. datan niratang deman sewu mangkulingan nerana Sewu mangku
harja dua kurang tangtos keharti Ari kasopanan kasopan yang kidalang utang sana mana sana nganjang bos MS katapang sono pantepan hijang waraga seni padalangan merecang penyengatikan anting karti aturan nunyangkana pawangunan lamun urang cacampuran ulah mawa kamu anggur masilih elingan sangkana aya wiyaga teh cimoyan bageran anu nyarangan sadaya kenang hadis sadaya ngiring aku nyanggakeun kalujengan kasadaya kaum dengu Bos Iwan Bel Jakarta nu bagus aya bos Iwan Bel nyanggakeun kawilujengan kasadaya kaum Kadasana hirup manusia gelarana kalam dunya kitu kodrati pangeran kitu bawana
tangan demang sewu agulingan dadaya astina saking prapta daya denera sampun prapta samya jajar pinara daya jajar pinara jajaran pinara Uluh ayaku cocok sepuh Maharasi nuhun Dorna Sangkuni jeung Dursasana geus datang ka dieu dawuh ti malahan satu acana ieu teh nada dihapunten jeung saha wae seueur di luar oge seueur keneh ceuk mang oge uluh para santana citra sinu maraksa parto marmo iru baksa durta durjaya citra caruk caruk citra gadak citra soma sadayana ceuk mang oge dikerit uluh sarombongan ceuk mang oge sarerea kitu uluh ya ngunyuk sumanget kaula pun sasana nampi kumangga kalayan nyangakeun semah pangabaktos eyang diterima Dursasana kalina nada dihapunten kaulah tumorojog tanpa laratan teu aya berarti anggalna hapunten kaulah sono kanu jadi anak Bambang Dursala geus mang tahun-tahun teu panggih ayeuna geus sagede kitu kasep ngalempering koneng kumaha we bapana kaula gagah perteng aduh sono anu daya hingga geunaheun ari nembang wayah kieu mah uluh cocok ceuk mah oge Sangkuni bagea Sangkuni aladalah munukula maha resi cocok nikmat Wanyuk sumanga kaula pun Sangkuni nampi datang pambagi kalayan nyangakeun sembah pangabaktos mugi janten kapingahan sepuh kali perkawis tiatan dan dihapunten tumorojog tanpa laratan berarti anggal asepuh nyangakeun ieu tuang putu palai dijajab sauna bade ngadeheus kanu janten eyang nyangakeun sadaya-daya
sok kayaknya tuh gerak balaka ku paman kayaknya eueuh emang mah lebah walab dolin kadi itu kumang malukana geus di kicupan tadi di jalan keneh emang mah lebah walab dolin kadi itu lebah amin eueuh nah ieu mah namplokeun teuing ka kolot wae ayo paman satu acana hapunten panginten ulu itu Raden Nursala dugi kacahayaan kitu nyangakeun semah pangabaktos eyang nuhun bager nuhun bager nepi ka jika kaulah keur ngora kakang tua persis kitu pisan boh dina sora boh dina rupa loba berencana adi masih kan jiga uing nu kitu teh eueuh barukan aja bleso teh ieu teh jebleso teh pedah we katubruk muning dari baheula mah kasep pareng-pareng koneng jiga Nursala we kumaha jiga Pak Haji Jajak ceuk mang oge eueuh asa kureuwas cikan balaka aya naon ieu teh tumorojog tanpa larapan dorna eueuh balaka dorna sejak pihatur hapunten satu acana rupina sim kuring anu ngawakilan ti rombongan Astina ayo ku paman nya ieu kumang itu tos jep ulah gogorowokan loba kolot teh kumaha lamun rag-rag jantung teh untung mang mah geus diganti ku jantung cau eueuh cikan balaka nguningakeun di karaton Astina ieu teh kaula utusan ti Maha Duryodana incu kula Duryodana aya naon di Astina ieu teh ngabutuhkeun hiji generasi ngora anu cerdas jeung berkualitas pikeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara anu sifatna neraskeun jejak langkah atawa nuluykeun hanca kolot-kolotna kitu ceuk mah teh ari kitu kumaha nah kalerasan ieu teh di kumang dipikir dibolak-balik kitu di ditu teh disasar dirasa-rasa nya teu aya deui generasi ngora anu konyoy anu istilahna anu unggul tinu sanes lianti Angger Nursala ari kitu kumaha tah kitu ieu teh hapunten sanes ngaganggu kana waktosna diajar ngaji mah ngaos mah sareng sajabina tapi ieu mah pamerdih ti raja saurna teh bade nyanak atanapi ngabantun eta Nursala ka karaton Astina supados dijantenkeun hiji bebenteng nagara Astina supados mapakan amarta kitu ceuk mang oge eueuh ya kitu ayang kitu anak kaula Nursala rek dipercaya jadi pejabat ya ceuk uing oge kumaha atuh budak ora jiga Nursala mah pasti kapilih jadi pejabat untung geus dibere pepeujeuh ti tadi keneh ngan hanya karokona cansong aduh ampun aing mah tapi aya sieuna oge teh kumaha lamun diperalat ieu budak da sidik ari budak ngora mah atah keneh pikiranna sok sanajan tereh asak elmuna dewasa mah acan jigana ieu budak bisi kabawa ku sakaba-kaba da kumaha deui atuh kumaha ari geus kitu teuing atuh da sidikan itu kolotna ieu incuna ieu anakna itu bapana da kumaha tuh sok sanajan kuring anu ngatik ngadidik ti zaman leutik di dieu diomehan teh ku uing baheula mah tapi ari geus tempok ieu mah teu bisa naon-naon tapi da kuring oge asahan heueul kitu lamun Nursala dibawa ka ditu jadi pejabat anu korupsi
kolusi jeung nepotisme alah ampun ti kumaha geus kieu teuing atuh kumaha maranehna we da ari geus ieu mah kuring mah komo kuring pangkat teh di dieu lain pemimpin-pemimpin acan di pesantren teh atuh da uing mah tukang beberes di dieu teh kitu rek ngomong ka hareup da teu wani kumaha lamun teu wani teuing atuh ari kitu mah kumaha geus kitu teuing atuh aing merek dahar we di juru tah gitu siapa maksud ti rombongan Astina bade ngabantun Anger Dursala supados janten bebenteng negara Astina kitu ceuk Mang Awe tah kitu panginten sepuh nyungkeun karidoanana we ieu murang kali teh bade dibantu deui ku jisim abdi ka ditu aduh